Sếp. Naon Cuk? Kenapa may dia? Ayo ngin yuk. Kieu we. Tay ini mun bangku bisa ngagusur naonan. Kuliin ka mana itu? Sia mah bangku ditutungan nih bang kayak tuang nempo pemandangan gitu mas teh. Saya mengajarkan ulin teh atuh ti isuke sore kieu. Tumpo geus arek maghrib kedeung tuh. Zaman puguhan budak murah mau ulinan jam sakieu ari maneh kunaon sugan kayak itu hayu orang nempo pemandangan loba awewe itu resep ninggalin abdi hayu tapi nanya wah no bener sih ya yuk siapa meni ribut kau emang yuk meni ribut semuanya tuh tak ganteng nih di dia budak murah mau nongkrong yuk. Naon sih di dia ti iseun kieu aing mah. Mana meureun awawena saya mah. Atuh sia mah diukeula we meni ribut eta kena awewe oge ke diukeula di dieu kieu. Aing mah heulah geus lah. Aing nongkrong dieu nya. Kita gandeng naonnya? Soalnya naon teh ngagandengkeun lah bangun hayang di bom kan. Geus lah diukeula teh. Eta mah biasa nuker lomba meureunan teh. Di kumaha emangna wani kitu manehnya. Henteu sih. Tapi atuh da ngagandengkeun we teh naon sih? Bangun hayang di teu. Geus lah. Mah ini tempo-tempo nya awewe teh. Cem daratan suganya. Ini nya itu tumuan teh wae nih kumaha tuh kumaha nan di teh geus we tuh nama uang ketebakan wanita ya kawan ieu ketebakan hayu saha nu wani sok ketebakan naon sok sok buru saheula kela ambil ancang-ancang heula atuh urang ge ayeuna mah dimulai di maneh ampun ngajakan tapi titah urang teh heula nya oke sakan sieun sok kela mikir teu bakana nanya sok lah maneh nyiapkeun lah pertanyaan urang ge nyiapkeun jawabannya keur maneh buru kieu nyaho tomat teh cuma nanya teh kos ka budak leutik atuh nyaho ari tomat we mah nyaho halus atuh nyaho mah jadi naon pertanyaanna maneh teh kita pertanyaanna tomat teh buah-buahan apa sayuran ya atuh ari tomat nya buah sok dieu maneh mah buahnya tapi nah di sayur tapi heueuh oge nya tah enak kieu jagung buah apa sayur atunya sayur jagung malah nah di buah kumaha sih teh ngomong teh mere pertanyaan teh terbalik semua mah nyaho teu nu kieu naon ngaranna nyata urang lieur atuh pertanyaan teh mah naon ieu nya ieu mah nu kieu nyaho teu ngaranna naon eta naon nya maneh naon ngaranna setan mah kakak ngomong heulah halus tapi tanya sing benernya saha ngaranna alamatnya di mana maneh saha orang mana bisa nyasar ka dieu ngomong atuh teu ngomong atuh
ngomong nih matu itu udah sih kita ngejawab kalau ditanya karena nu kituna ting lieur tuh dah tuh apa mana mah ting ting naon yeuh teraku setenu kieu gitu apa ini mah sekolah tuh mana henteu itu sekolah orang mah da anu poe minggu atuh teh mana aya anu sekolah kita tapi oge nya si mana bisa aning pinter belajar ti saha tuhnya orang mah pinter sia mah da tiba heula lagi orang mah pinter sama nanyakeun belajar we nya belajar mah ti guru atuh belajar ti gurunya emang mah boga guru gitu. Aduh, nanyakeun guru, weh emang geus lah tong dibahas lah. Da guru mah keur ngajar meureun. Katanya. Isukan keur ngajar. Naon nanyakeun guru atuh lah. Si eta mah. Geus lah kumaha maneh we. Terus ieu arek naon ayeuna aya di dieu yeuh. Mana ningan awewe nu lewat jiji acan lagi. Nya arek naon nya nongkrong di dieu bari rek magrib di kedeng di. Nya awewe kene teh. Aduh, mana ini? Eta mah. Tarik naon aing nongkrong di dieu. Di isen kieu mah barosen nu aya. Nya ieu mah tempat teh isen kieu geuningan euy. Kemah isukan mah ka diri we. Yuk. Aing. Geus nyaho ti isen ek naon ngajak di ka dieu deui aing mah. Tong di dieu wae itu lina bosen aing. Isun kieu bosen. Potong. Inget naon nya kalau kitu atuh dah. Heuh nya di mana atuh euy? Nu loba awewe we. Bingung mana tuh? Nya tempat nu rame mah nu loba awewean mah ditutup hayang rame mah sukan rangka itu yo. Di itu tuh orang nyaho apal dah. Di ditu di mana? Ari maneh nunjukkeun teh di ditu di mana geura? Di ditu di kampung lemur tetangga tuh belah ditu. Loba sia awewena. Karelis teu ieu teh ieu mah. Lemur tetangga nu di ditu lin. Karelis teu ulah ditanya geulisna lah. Pokona mah rantep we lah lemur tetangga di ditu. Nya sukan lah gaskeun janjiannya di dinya. Kade ta man ini ti heula ta awas ke teu unjak ajak ke eng tuh temuan di dia burit nya kade ulah poho memang desa pohoan sia awasnya da gua di dieu tah sia kana awewe mau ribut kumaha nu alalus mah teu sukan moal poho di dieu tah moana urang ka itu geuskeun lah cegan deui menang 5 siki we harus atupan ieu aing mah nya asli teh boga HP tuh teu guna dina WA nu ngechat, dina FB nu ngechat, dina telepon mah komo teu boga nomor-nomorna pisan. Makana ayeuna mah nengan awewe lah jeung ieu lah pergabutan lah uang jankeun awewe. Jankeun awewe cenah. Nengan awewe kita maksudna sukan. Kumaha maneh lah. Geus aya nama geura balik, ayeuna geus burit. Tuh geus jam jaman geura. Poho. Isukan papangihan di dieu moal poho tenang. Geus aya nama balik lah. Geus burit yuk. Ayolah, kade mah poho nya isukan tah papanggihan di dieu tah urang ke di video main di dinya tah kade poho. Ayo. Tenang mah poho. Duh, kudu dicirian segala. Heulah, mana ayeuna balik. Ayo daguan terus mah. Maek balik ke mana? Ya tuh rek balik ari maneh kunaon? Bukan ka itu balik namanya teh hor itu. Kita nya. Gaya tuh gayanya itu kan ka video nya poho. Katro. Nah, oke guys, mungkin hanya itu video dari kami. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian menonton video kita ya di channel kita. Namanya kita channel. Nah, guys, semoga kalian terhibur dan semoga kalian juga tidak gabut seperti kami ya.
Oke, dan kita bikin video ini hanya sebatas gabut dan menghibur juga kalian. Semoga yang galau bisa terhibur, tertawa, dan melupakan masa lalunya. Hebat guys kata-katanya guys. Semoga ya. Ayo ngebutnya. Pakai bensin nama nih? Hah? Pakai bensin nama? Turbo pertama. Oh, pertama turbo. Tubro. Nah, gitu ya Oh, guys. mohon maaf ya guys ya bila ada kata-kata yang salah dan kata-kata yang Saya yang salah. Ini kita lagi di jalan syutingnya soalnya banyak lewat motor dan ini ada tahu bulat juga. siapa tahu Anda mau beli ke sini aja lokasinya Jangan, di jangan, Arab. jangan terlalu jauh. Siapa tahu kan ada burit ini. Oh, nyenggus beli kita. Pokoknya Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe, and share, and nyalain tombol loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video dari kita selanjutnya komen yang banyak, subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, kerasa menitnya kedua menit. jadi kita ada buat les akademnya Lagi diskusi mau ngomong apaan lagi kami di sini. Tahu bulat digoreng dadakan. Goreng dadakan di mana? bahasa Indonesia Anda ngomong apa? teman ini ngomong puji-puji Bulat Panhaharewa sama banyak. ada bosannya iya Beda-beda tiba. Banyak tahu bener. bulat digoreng dadakan. Digoreng dadakan di mana? Berhubung ini mau maghrib jadi Tahu bulat mau kesini. nah jadi Tahu bulat Kerikil. digoreng dadakan. jadi mungkin videonya cukup sampai di sini. Kembali lagi di hari esok atau lusa atau nanti atau Video selanjutnya. nah semoga kalian tetap mendukung dan semoga kalian tetap jadi penonton Setia di channel kita. di KC kita channel. Oke. Aneh. Wah, Wabillahi taufiq wal hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aneh.